warahmatullahi wabarakatuh. 3 minggu satu tasna Abrahah diuk dina kursi kerajaan ngagantikeun Iryad anu geus ditelasan dina mangsa paperangan. Dina hiji poe Raja Abrahah narima surat ti Najasyi. Kulantaran eta surat resmi ti pamarentah Ethiopia anu dipingpin ku Najasyi, Raja Abrahah dina poe eta keneh ngumpulkeun ais pangampih karaton riung mungpulung di Balai Sawala pikeun ngabahas eusina eta surat. Saenggeus jajaran menak nagara kumpul sararea di Balai Sawala, pok Raja Abrahah ngamimitian cumarita rada ngirung sorana dumeh irungna kungsi kasopak dina mangsa perang ngalawan Iryad. Nepi ka Abrahah boga jujuluk ti bangsa Arab Abu Ashram, hartina jalma anu sumpung irungna. Ngaula ngahaturkeun nuhun ka sararea ais pangampih karaton datang ka ieu Balai Sawala. Ari anu nyeri masalah nyaeta datangna surat ti Najasyi anu eusina manglobakeun ancaman khususna pikeun kula, umumna pikeun para tentara anu geus ditugaskeun ti Afrika datang ka Yaman. Supaya leuwih jelas mah urang dengekeun eusi suratna anu juru tulis arek dibacakeun secara tarik. Saenggeus juru tulis ngabeberkeun gulungan daun korma mangrupakeun surat ti Najasyi, gorolang wae manehna macakeun surat kalawan tarik. Ieu mangrupakeun surat resmi anu dikeluarkeun ku pamarentahan Ethiopia kalayan dicap ku Najasyi anu keur kumawasa. Ieu surat ditujukeun pikeun Raja Abrahah anu keur manggul piutus ratu mangkuk di negeri Yaman. Netelakeun kami Najasyi di Ethiopia ngarasa teu ngarti ku tindak tanduk Abrahah, ditugaskeun minangka panglima kadua tapi dina emprona marah dogdag parasea nepi ka Iryad minangka panglima kahiji ngemasing pati tumekaning perlaya. Kami anu mere tugas ka maraneh duaan menta pertanggungjawaban sarta anjeun Abrahah kudu ngajelaskeun maksud jeung tujuan naon alasan anjeun nepi ka tega ngalengitkeun nyawa Iryad anu sarua keur manggul piutus ratu. Saupama anjeun Abrahah teu bisa ngajelaskeun kajadian anu sabenerna, maka tunggu balasana. Kami Najasyi baris ngirimkeun pasukan anu kacida kuat pikeun ngaratakeun Yaman anu ayeuna keur ku anjeun dipingpin sarta sirah anjeun baris dibotakan digantung di alun-alun. Anu ngirim surat Najasyi pikeun bada inohong sakitu surat anu dikirimkeun ku Najasyi. Mudah-mudahan ku sararea bisa kaharti jeung bisa kalenyepan bisi bae di antara anjeun sararea milangga inohong kerajaan. Aya usul anu dak ditepikeun ka kami, rek ayeuna urang parempukeun sanemeh kami ngirimkeun surat pikeun netelakeun kajadian anu sabenerna ngan Najasyi. Saenggeus padung dengan sabaraha-baraha waktu lilana, akhirna juru tulis nyieun surat resmi anu dicap ku Raja Abrahah eusina netelakeun kajadian anu sabenerna ka Najasyi. Sarengsena surat ditulis sarta dicap ku cap karajaan jeung diparab ku Raja Abrahah, gorolang wae juru tulis macakeun eusi surat anu baris dikirim ka Najasyi di Ethiopia. Ieu mangrupakeun surat resmi anu dikeluarkeun ku pamarentahan negeri Yaman sarta diparap langsung ku raja anu kumawasa Abrahah. Ieu surat mangrupa balesan ti surat anu dikirimkeun ku Najasyi pikeun Raja Yaman Abrahah. Eusi surat kahatur Najasyi di Ethiopia. Salam ti kula
Abraha raja di negeri Yaman. Anu kahiji kami baris netelakeun hal-hal nu kajadian patali jeung tugas anu dipanggul ku kaula di negeri Ethiopia sarta diparentahkeun ku Najasyi anu ayeuna kumawasa. Harita kami minangka panglima teu sanggup ningali kadoliman anu dilakukeun ku babaturan saperjuangan nyatana Iriad. Inyana ngalakukeun tindakan anu sawenang-wenang tong boro ka tantara jeung rakyat ti Yaman. Dalah tantara anu bawana ti Afrika teu luput tina sagala kadzaliman anu dilakukeun ku Iriad. Kami panglima anu sarua mangrupi utus kungsi nepi ka 4 kali mere peringetan, tapi Iriad teu daek babalik pikir malah beuki mahabu kajadianana. Akhirna kami nyekot kaputusan pikeun ngajak tarung ngadu jajaten patutunggalan. Kulantaran kami teu tega saupamana prajurit anu sarua ti Afrika kudu silih kocorkeun getih di medan jajahan. Kadua, henteu satungtung kuku oge kami Abraha aya tekad pikeun baruntak ngalawan kana kakuasaan Najasyi. Kami geus ngahindarkeun perang antara pasukan taya lain pikeun ngabelaan perjuangan Najasyi dina ngamekarkeun kakakuasaan di negeri Yaman. Yaman tetep jadi negeri anu kareh kabanasapon kawengku ku kakakuasaan Najasyi di Afrika. Minangka bukti kasatiaan kumaula na kaula Abraha moal lila deui kami kabeh di dieu arek rempug jukung sauyunan nyieun gereja anu kacida gedena saantero tanah Arab anu bakal dibere ngaran Gereja Quraisy. Eta mangrupakeun hadiah pikeun Najasyi. Oge kami Abraha baris ngirim ka tiap tempat surat ajakan pikeun asup ka agama Nasrani sarta ibadah di Gereja Quraisy. Anu katilu pikeun ngalepaskeun Najasyi tina sumpah anu geus dikedalkeun dina poe ieu. Kami Raja Abraha geus ngabotakan sirah kami sarta buukna dikirim bareng jeung surat. Oge kami ngirimkeun taneuh ti Yaman pikeun ditincak ku Najasyi supaya gugur tina sagala sumpahna. Kula raja anu kumawasa di Yaman dihanapkeun Najasyi di Afrika Abraha. Sageus beres juru tulis macakeun surat anu ditulis ku manehanana, Raja Abraha langsung ngabubarkeun eta gempungan. 2 bulan saterusna Abraha narima deui surat balesan ti Najasyi netelakeun yen manehanana mere restu kana sagala rupa paniatan anu direncanakeun ku Abraha. Teu karasa geus 4 taun lilana Abraha diuk dina kursi karajaan Yaman mimpin sakumna pangusi nagri. Anu dijanjikeun Gereja Quraisy geus ngacengleng di tengah-tengah kota Yaman anu jadi angkeuhan pikeun sapangusi nagri.